Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak atau Ibu anu kusim kuring dipika hormat sareng rencana saderek sadayana anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan hidayah sareng karuniana dina dinten anu barokah ieu. Shalawat sinareng salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna di akhir zaman. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan hiji hal anu kacida pentingna dina kahirupan urang, nyaeta akhlak anu utama atanapi akhlakul karimah. Naon ari akhlak teh? Akhlak sanes ngan ukur basa-basi sareng tata krama. Akhlak mangrupikeun tingkah laku, paripolah sareng sifat-sifat anu geus jadi getih daging dina diri urang, anu kaluar kalayan teu dikira-kira. Akhlak ibarat akar dina hiji tangkal. Sanajan dahan jeung daunna geus katinggali leubetna, upami akarna atos rusak, tangkal eta moal lila bakal runtuh. Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ka dunya sanes ngan saukur mawa ajaran ibadah, tapi leres-leres pikeun nyampurnakeun akhlak. Anjeunna ngadawuh, saestuna kuring diutus ka dunya ngan ukur pikeun nyampurnakeun akhlak anu mulya. Hadis riwayat Ahmad. Ieu nunjukkeun yen timbangan amal urang di yaumil kiamah moal saukur ku lobana ku salat atanapi ku puasa, tapi kumaha beratna akhlak urang di kahirupan sapopoe. Di mana urang tiasa ninggali akhlak, akhlak aya dina kahirupan urang sasapopoe. Nyaeta nu pertama, aya akhlak ka nu janten sesepuh. Salah sahiji panerapanna nyaeta kumaha urang nyarios ka nu janten sesepuh nyaeta ngangge bahasa anu lemes. Anu kadua, aya akhlak ka sesama. Ieu tiasa kalebet kana kajujuran, teras sopan, santun, silih asah, silih asih, sareng silih asuh. Teras anu terakhir nyaeta aya akhlak ka lingkungan. Ieu kalebet kana ngajaga kabersihan, henteu muang sampah sambarangan, sareng miara alam. Jalma anu luhur elmuna tapi goreng akhlakna sarua jeung tangkal anu luhur tapi henteu aya buahna. Kudu inget, loba jalma pinter anu ahirna ngarusak kusabab henteu dibarengan ku akhlak anu bener. Contona korupsi. Kukituna, urang salaku generasi ngora atawa salaku bagian tina masyarakat kedah ngutamakeun kana perbaikan akhlak. Eta dimimitian tinu haleutik sapertos ngucapkeun hatur nuhun, punten, sareng nyarios anu sopan. Hadirin sadaya anu mulya, kacindekanana akhlak anu utama mangrupikeun tanda tina kasempurnaan iman urang. Salaku umat Islam sareng salaku urang Sunda, urang boga falsafah hidup anu luhur. Silih wangikeun. Nyaeta silih seungitkeun, silih ajengan. Hayu urang sami-sami tekad sangkan bisa jadi jalma anu leuleus jejer. Liat talina. Nyaeta lemes cariosanana tapi kuat pamadeganana dina bebeneran. Atos sikap biantara ngeunaan akhlak ti sim kuring, mugia naon anu didugikeun ku sim kuring ieu tiasa janten pangeling-eling pikeun urang sadayana. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang merenah dina manah hadirin sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.